أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Ramadan bulan mulia, Mungu Maha Kawasa, baru abdi sadaya, buka dongkapan salira. Ramadan bulan barokah, anu ngumpulkeun ibadah, sareng bulan nu ditambah rizki hamba Gusti Allah. Ramadan bulan nu masyhur, nu boga cahaya ngempur, nyaangan ka alam kubur, ka hamba nu bisa syukur. Wahai bulan Ramadan, bulan anu pibungaheun, anu seueur karidhoan ti Allah nu sifat Rahman. Allah nurunkeun rahmatna ka hamba di alam dunya, nu ngalaksanakeun hakna puasa anu khususna, sareng tambah ibadahna taraweh dina sholatna, 20 rakaatna ditambah 3 witirna. Allah mere kabungahna dina bulan puasana, kahiji waktos bukana, kadua malam takbirna. Ramadan nu ngagindingan ka hamba boga harepan, nu hoyong hasil tujuan karidhoan ti Pangeran. Ayo dulur babarengan menuju rahmat Pangeran, ku puasa urang sugan nu jadi cukang lantaran. Ulah unggut kalinduan, ulah geudag kaanginan, ulah bisa kahalangan ku rupa-rupa godaan. Tamat sakieu syairan, mugi Gusti ngaridhoan, mugi manfaat syairan ka urang hamba Pangeran. Hampura abdi hampura, hampura ka sarerea, waktos urang berkumpulna di majelis ta'lim tempatna. Bilih aya kalepatan sareng dosa perdosaan, ku maklum sifatna insan telepati kasalahan.